Hei, ya barudak pagawean tengan gogolera. King atuh. Nareangan gawe kalau teh bantuan. Daga segala lede di dinya teh atuh. Kitu mah pangedulan gogoleran nyong HP. Naon ieu teh? Nah atuh beh meni sukane geus berwekan Heuderek nangan gawe ka mana atuh? Oh beh kur mah tara mere duit teh jeung beberewekan we hayo Yo, barudak. Marane teh geus galede. Tuh kudu hayang dibere ku kolot teh. Mun bisa mah kudu mere ka kolot teh. Ieu mah segala kitu teh hayang dibere wae. Heuh nyata beh, lain teh hayang ieu ge barang bere ka kolot teh. Apa sorangan ieu ge can digawe. Kedon ieu we tah. Boga adik ieu ngan saukur mentaan jajan. Jeung jajan menta 500 we ge meni kudu diomong-omong Geus tong parasya wae geus gelede maneh teh. Angguran mah digarawe rek macual, rek ngarit, pek eta bakal jadi duit. tah si Cino tah beh tah citah macul mah urang mah embung setelan geus alus kieu citah macul mah urang mah kieu-kieu ge cita-cita mah yang jadi model beh. model atuh beda kumaha atuh ieu teh cing atuh kumaha ieu sebagai kolot babeh teh atuh solusina ka budak teh kumaha ieu minimal atuh aya keur udud atuh beh Terus aya nama kieu lah, aya nama sok, aya pacul, aya arit bawa ka sawah hayu urang macul. Tah dengekeun Cino yuk urang macul urang mah rek sare tunduh buru jeung didinya lain ngacung ngagoler wae pira ku macul sorangan hayu buru ayo ududna hayang si ieu ajak atuh budang atuh ayo tuh ayo Nggak usah buru-buru, hayu orang ngaridit. Harus saya. Ayo ayo Barudak, ieu tanah nenek moyang urang. Urang kupusti, urang urus ku urang. Da bakal murang tarima engke ka urang eta teh. Mun bisa mah ulah dijual ka batur. Sok urang urus. Rek melak sampo. Melakui bakal jadi duit eta teh. lamun melak sepeda bisa tuh melak sepeda mau jadi atuh mana teh mun melak senal mah teuing katang jadi bener Gus lah matong loba hari wae tuh aya pacul kino mana nyokot pacul kibet bawa arit siap babeh bos beh mintul pacul lagi ada mana cita-cita teh hayang jaraji naon euy ningali ngarit nyacar jukut teu bener si kino eta maju dibalikeun kudu dicantohan ku kolot teu bener pisan beh da urang mah hayang jadi model atuh embung tukang ngarit mah tah beh mun si Cino pantes si tukang macul kebeungetan ngomong teh sangeunahna nya urang mah cita-cita teh yeuh gitaris dewa apa teh gitu beh cerita nama beh urang teh sabenerna mah anak band ieu teh ke anak geus galedek teh anu hiji hayang jadi model anu hiji hayang jadi pemain band cinjang jadi pemain band teh
kudu boga modal. Modal teh kadaek sok macul ku babeh dicantoan. Cika tuh beh, aya tutorialna eueuh ngari teh. Piraku ngarit aya tutorialna. Nya eueuh atuh. Mun macul aya tutorialna. Ya behnya. Ada dong. Ada tutorialnya. Yang pertama, kamu punya pacu sendiri. Bet. Nah, si babeh ngadedak jadi bahasa Indonesia. Jika nama si babeh mah sok lalajoa ikatan cinta no. Pantesan lain nama asa ciga ade barang lain ade barang Aldebaran ngomong na oge kasih emak ayeuna mah apa Andin gitu wae. Ah, geus bae lah. Sugan we diajak syuting ku Panji Petualang. Lah, naon teu nyarambung teuing kana Panji Petualang. Menarik ke dua dunia. Yang kedua, kamu harus punya skill dalam mencangkul. Wow. Bet, geningan. Aya skillna oge macul teh bet. Nya aya atuh no. Macul ge da kudu aya sekilan. Lain ngumbah wadah wae nu aya sekilan teh. Kunaon buat kudu aya sekilan? Besi macul suku meureun. Di bejaan teh kakak. Nah, tembal wae. Yang ketiga, good looking. Penampilan harus jaga. Good looking teh naon beh? Parikirana kumane da geus galede da urang kita nyaho hartina teh good looking teh naon. Geus. You know. Bet, lamun maneh hayang jadi model. Ini ka Jakarta. Babeh rek ngajual muning sapotong. Si babeh ka mana asa teu ningali? Har, teu ningali bieu ngaleos ka ditu. Ngaleos ka mana? Ari bieu mah ngomongna teh dek umroh cenah. Tapi nah naik ojek. Hah? Piraku umroh naik ojek. Gratis ongkir jika nama. Wah, si babeh mah aya wae. Batur keur dek aya perlu teh. Adon ini umroh. Dek aya perlu naon ka si babeh? Kapan harita teh si babeh teh ngobrol. Dek ngajual munding sapotong. Geuningan ka di saparapat. Ngan sirana hukul. Ah, geus teu kudu diarep-arep lah si babeh mah. Geus sok we tuh dek edit ka Jakarta mah. Hayu bareng da urang jadi ka Jakarta. Hayang jadi model. Oh, sarua nyata urang ge teh. Urang teh menang info. Ieu teh Dewa teh kekurangan personil, butuh gitaris. Masugana eta bisa asup ka dinya ka Dewa 19 teh. Kira-kira urang bisa teu euy jadi model video klipna? Bisi we keur ngabutuhkeun atuh. Mun kamari-kamari mah ngomongna kibet. Bisa aya lowongan kamari teh keur aya model video klip pocong mumun. Oh, kebener wae ngebejaan teh. Serius urang mah hayang jadi model. Lamun keukeuh wae hayang jadi model, urang aya babaturan produser model ieu mah. Model kos kaki erek mah. Ah, naon model kos kaki era atuh. Piraku sekungkul ka filmna. Jaba suku urang mah rorombeheun deui amuk. Atuh era no lamun misal urang suku rorombeheun kieu, jaba urut tapak ieu non. Kalpana kungkul ah lieu. No. Itu saha? Wow. Kang. Akang, permisi, mau tanya. Oh. Boleh. Boleh. Pertanyaan aja pasti dijawab lah. Mau nanya apa? Ya boleh apa aja. Boleh banget. Daerah sini warung di mana ya, Kang? Sebenarnya mah peraturan di sini mah tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau boleh
Kakanda ingin berkenalan dengan Adinda. Iya, Adinda. Aduh, kebetulan nama saya bukan Adinda, Kang. Kebetulan Adinda juga itu mah nama panggilan sayang di daerah sini. Iya. Emang namanya siapa, Neng? Boleh kenalan nggak? Lain muhrim, maete, kade, kamali. Akang-akang malah lucu kayak ku Daniel. Bukan ku Daniel atuh, Neng. Apa? Oa. Nama saya Jamila, tapi suka dipanggil Ilah. Saya warga baru di sini, baru pindah dari Sukabumi. Oh, dari Sukabumi. Sama dong kayak saya. Oh, Akang juga dari Sukabumi? Bukan. Akang mah suka kamu. Ada-ada aja ku Daniel mah. Tuh, mana disebut ku Daniel? Mane, eta mah. Kalau warung di sini di mana ya? Kalau warung mah sebelah kidul. Bukan kidul, meren. Selatan. Selatan, so tahu. Bener selatan. Orang pernah ngaca di Kompas, kidul teh selatan. Kayaknya mah sebelah selatan. Iya, kayaknya mah sebelah selatan. Jauh gak, Kang? Jauh. Jauh banget. Kalau di sini mah kalau jalan kaki 2 harian lah. Bisa 2 hari kalau Tapi jalan kalau naik kendaraan mah 5 menit juga Ah. sampai. Iya. Sebelumnya akang-akang ini siapa ya namanya? Kalau nama saya mah Michael Cino Sugiono Alejandro DiCaprio Puji Diningrat. Panggil aja Cino. kaki. Kalau nama saya mah Ibet, Suribet, Ngaberebet, HP nasok lobet, pasok kecepet. Panggil aja Ibet. Bagus juga ya namanya. Kalau di sini ojek di mana ya? Kebetulan saya ojek. Ayolah, ayo sama saya aja. Iya. Udah saya mah tukang bangunan, ini ojek mah. Oh, ongkosnya berapa? Hah, nggak usah Neng, Malik Mayar aja. Iya, ini mayar ke Neng. Ya udah, gaskeun Kang. Ayo Neng, gaskeun.